A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kiram khususan mu'allifi hadal kitab nafa'anallahu bi ulumihi wa hikmatihi wa bi karamatihi abi masyayikhi wa masyayikhina alladzina ta'allamna wa 'allamnahum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Qala mu'allifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab anu disebat ku kitab Bada'iuz Zuhur. Kitab Bada'iuz Zuhur bi Waqa'i'iz Zuhur nyaeta karangan Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Kalayan nyebat asma Allah, sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparina nikmat ageng itu Allah ku ageng-agengna nikmat di dunia sareng di akhirat. Sifatna Allah Ar-Rahimi anu maparina nikmat alit itu Allah ku alit-alitna nikmat di akhirat hungkul. Alhamdulillah ari sadaya puji anu opat lillahi eta tetep itu hamdu milik Allah Al-Qadimi anu qadim itu Allah, Al-Awwali anu maha mimiti Gusti Allah, Al-Ajali anu bangsa ajali, Allazi anu la yatahawalu anu tarangalih itu lazi wala taghayyuru jeung tara wala taghiruhu jeung teu ngabarobahkeun hu ka Gusti Allah naon az-zuhuru pirang-pirang mangsa wal a'sori jeung tegasna zaman wala yunapi jeung henteu nganapikeun hu ka Gusti Allah naon hadatsani dua perkara anu anyar alailu tegasna mah peuting wan naharu sareng beurang wa huwa jeung huwa ari itu Allah allazi etandat ansaa anu parantos ngajantenkeun itu lazi al wujuda kana pirang-pirang anu aya minal adami tina anu eueuh wa qaddaro jeung parantos nakdirkeun itu lazi Allah makana perkara kana anu kabuktian itu emak qabla ayyakuna makana perkara kana anu kabuktian qabla ayyakuna dina samemeh kabuktian itu emak dina samemeh aya itu emak filauhi dina lauhil mahfud wal qalami jeung dina kolam wa khalaqa jeung parantos ngadamel Gusti Allah Adam ka Nabi Adam wa ja'ala jeung ngajantenkeun Allah minaslihi tina turunanana itu Adam al-arabi ka urang-urang Arab wal ajami jeung ka urang-urang jeung ka salianti urang Arab wastopa jeung parantos milih Gusti Allah minhu ti itu Arab wal ajam nabiyana ka nabi urang sadaya Muhammadan tegasna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kamala jeung parantos nyampurnakeun Gusti Allahu ka itu Muhammad diwanal anbiya'i ku ngajantenkeun gegeden para anbiya wa khatama jeung parantos nungtungan Gusti Allah ka Kangjeng Nabi wa nasakho jeung parantos nganasah Gusti Allah bisyariatihi ku syariat Kangjeng Nabi jami'a syara'i'a kana pirang-pirang syariat
wa aujaba jeung parantos ngawajibkeun Gusti Allah ta'atahu kana turut ka Kangjeng Nabi alal khaliqi ka sakabeh makhluk min asin ti jalma anu doraka wa ta'iin jeung kajalma jeung ti jalma-jalma anu taat wa ja'ala jeung parantos ngajantenkeun Gusti Allah daulal islami kana kajayaanana agama Islam muayyadatan barina anu dikuatan bil khulafa ir-rasyidin ku khulafa ur-rasyidin wahum jeung ari itu khulafa ur-rasyidin zillullahi eta papayung Gusti Allah bi ardihi di bumi na Allah likulli ta'in pikeun saban-saban anu taat in tadoma ngabingbing Gusti Allah pisalikil muhtadin dina perjalanan jalma-jalma anu menang pituduh Ahmadu muji kuring hu ka Gusti Allah hamdan kalayan pujian yak tadi anu ngarep-ngarep kuring kusababiah itu hamdu al mazida kana tambah minan ni'ami tina pirang-pirang nikmat wa asyhadu jeung nyaksikeun abdi alla ilaha kana yen teu aya deui pangeran wajib diibadahan illallahu kajaba Gusti Allah wala na'budu jeung teu aya wala jeung henteu na'budu ibadah urang sadayana illa iyahu kajaba ka Gusti Allah du fadlin anu ngagaduhan ka mulyaan wal karomi jeung adu fadlin anu ngagaduhan kaagungan wal karomi jeung kamulyaan wasala jeung muga maparinan rahmat saha Allahu Gusti Allah ala sayyidina ka Gusti orang sadaya Muhammadin tegasna Nabi Muhammad abadahu anu jadi hambana Allah wa rasulahu jeung jadi rasulna Allah allazi anu kana kabuktosan Kangjeng Nabi Muhammad nabian eta jadi nabi wa adamun jeung ari Nabi Adam eta bainal ma'i aya dina antarana cai watini sareng taneuh wa ala alihi jeung ka keluargana Kangjeng Nabi wa ashabihi jeung ka sahabatna Kangjeng Nabi at-thayyibina anu sarae kabeh at-tahirina anu suci kabeh wasalim kala wasalam jeung muga Allah maparinan kasalamatan tasliman kalayan kasalamatan ila yaumiddin nepi ka poe kiamah wa ba'du